Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Indah Nurdiani ti kelas 10 IPA 2. Abdi bade ngalaporkeun laporan hasil kagiatan ngeunaan kagiatan sapopoe abdi di bumi salami social distancing. Samemehna abdi bade ngajelaskeun naon nu dimaksud ku social distancing. Social distancing nyaeta runtuyan kagiatan kontrol infeksi non farmasi. Kusabab ayeuna wabah virus corona keur marak-marakna. Pamarentah ngalaksanakeun atau nerapkeun upaya social distancing. Upaya social distancing teh dilaksanakeun di imah masing-masing salama babaraha minggu. Kasang tukang pamarentah nerapkeun upaya social distancing nyaeta pikeun ngurangan resiko panyebaran virus corona. Social distancing oge mangrupikeun salah sahiji prosedur pikeun ngurangan infeksi virus corona. Sabab virus corona tos kasebar secara merata di seluruh daerah. Virus corona mangrupikeun virus anu nyerang sistem pernapasan. Biasana bisa katepaan lewat kontak langsung jeung pasien. Kusabab eta, akibat wabah virus corona, kagiatan ngajar sareng diajar teh diganti ku home learning atawa diajar di bumi. Janten kagiatan anu abdi lakukeun di bumi dina upaya social distancing teh nyaeta: hiji, istirahat cukup sareng tuang kadaharan nu sehat pikeun ngajaga daya tahan tubuh. 2. Ngagunakeun sosial media pikeun alat komunikasi sareng sumber informasi. Nu katilu, ngerjakeun tugas supados henteu katinggaleun palajaran. Sabab biasana guru mata pelajaran sok masihan tugas. Nu kaopat, ngabeakeun waktos sareng kaluarga. Nu kalima, upami sadayana tugas tos rengse, mun aya waktos renggang biasana abdi ngadangukeun kawih bari gogoleran. Eta kabeh mangrupikeun kagiatan anu biasana abdi laksanakeun nalika social distancing pikeun ngareuretan rasa bosan salami libur panjang. Sakitu wae laporan kagiatan ku abdi dilakukeun sapopoe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.